pakarangan muremis kene harita keur kakandungan ku hidup geus 4 tahun ka tukang emak nyipta mulung bentang nu marurag peuting tadi bentang seungit di tiiran pangangguran rebun-rebun bet henteu sangka aya nu datang di gunung rek ngabejakeun bapa hidup nu opat poe teu mulang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peuting tadi layonna keur kadiekeun dipulangkeun harita waktu layonna geus datang macerik ieu balilihan ras kahidup ieu na kandungan utun inci budak yatim dedah teuing harita waktu layon geus digotong ma inget ieu kana Tanjung dikalungkeun na pasaran kembang asih panganggeusan ieu diduan anak jimat awaki lamun emak mulung Tanjung rejeng hidup kesuat-suat nyapi pikiran
dipulung kembang Tanjung nu nyeungit tanpa karangan nu nyengitan hate urang paninengan. Anak jimat awaki basama mulung Tanjung rebun-rebun di pakarangan nu reumis keneh harita keur kakandungan ku hidup geus 4 tahun ka tukang emak nyipta mulung bentang nu marurag peuting tadi bentang seungit ditiran pangangguran. Anak jimat awaki basama mulung Tanjung rebun-rebun bet henteu sangka aya nu datang di gunung rek ngabejakeun bapa hidup. Nu 4 poe teu mulang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peuting tadi layonna keur kadiekeun dipulangkeun. Harita waktu layonna geus datang maceri balilihan ras kahidup na kandungan utun inci budak yatim dedeh teuing harita waktu layon geus digotong ma inget kana Tanjung
ngaraokeun na pasaran kembang asih panganggesan ieu hiduan. Anak jimat awaki lamun emak mulung Tanjung rejeng hidep kasuat-suat nyapi pikiran kapina kedana teh ku hariring. Hariring eling ku eling kana Tanjung nu di pulau